Assalamualaikum mitra, kamari tenemai dugi ka dinyanya. Dugi kasih jeluk menuju tarung sareng Nyimas Sanjabodas. Mangga mitra, turang sami-sami kumaha. Ieu jajara carita si jeluk hayam gaib urang teraskeun deui nya simkuring hamanganang bewek mugia. Ieu dongeng teu tiasa ngahibur kabaraya di mana we ayana nyarengan aktivitasna sewang-sewangan. Mangga mitra, urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun prung. Tong coba-coba ngaku-ngaku andi kalamun nya Senopati Purbangkara anu geus kasohor gagah sakti. Pekera buktikeun kaula moal komeok memeh dipacok moal mundur sasiku moal ngejar satunjang peas. Cik eta Nyi Sanjabodas teh ngeungludeung. Hai dasar orai. Asal sia mah letah teh teu wengku. Kurang ajar sia. Teu nyaho ka aing Suka mana wae capek teh sia Di podaran sia deuleu. Hasok. Geura buktikeun. Hei, batur-batur. Wadiah balad kaula. Hayo geura cangkalak eta ayam kurang ajar teh. Gerahakan ku maraneh kabeh, ceuk Nyi Ratu Sanjabodas langsung marentahkeun ka para prajurit. Atuh logodor leor-leor ora anu sakitu lobana teh ting laleor letahna lelan. Kiwari orai sinuk mah geus celenge beheungna teh geus ngajerebebeng siap-siap pikeun tempur. Kitu deui si jelug ngomano ka pasukanana sangkan tatan-tatan yang hareupan musuh. Ayo geura tatan-tatan laing guru yang harapan musuh eta orai teh kudu diwarah kojeran we sakalian tuman ceuk eta si jelug garapak ting kareok kawas anu geus ngareti jeung teu sabar hayang sagancangna tarung. Logodor aya orai sinuk anu miheulaan narajang ka sabebuhan hayam. Katingali anu ditarajang teh nyaeta hayam anu buluna renge. Tapi eta hayam teh teu geumpeur sok komo sieun mah. Barang orai sinuk nu huluna geus celenge teh terus macok kecok. Tapi rikat si renge teh ngagalaprak. Mapag hulu orai anu rek macok. Eta si renge teh bibintih jeung sisii jeprot giapruk garapak. Hulu orai sinuk teh beunang dibintih. Sabalikna pacokana teh ukur ngakan angin. Sabab sireng teh rikat naker gerakana gesit bisa nyingkahan panarajang eta orai. Tapi orai sinuk teh masih keneh panasaran kiwari mah ngaburakeun peurahna. Nu jadi sasarana teh talian di panonna eta sireng tapi sireng ge kawas anu sureti. Barang diburaku eta orai sinuk manehna ngagaraprak nyingkahan rada ngajauhan ki ajleung garapak puguh we buraan peurah teh ukurannya brot kana tempat kosong. Hehehe asok siap yakeun berat euy moal burung di sing harapan lho kurang ajar ceuk eta sireng puguh we atuh orai sinuk teh beuki nafsu logodor ngadeuketan deui orai ngadeuketan di ka sireng Bah, mono wae ngomong sia. Kenapa kaing ora sinuk? Urah aing mah 100 gajah bisa modal sia. Nomor sia saukur hayam deuleuh. Barang geus nepi nampu ka hareupeun eta sireng Eta orai sinuk teh rek macok deui. Tapi sireng ngamiheulaan ribut ngagalaprak. Awakna hiber. Nyaho-nyaho geus ngarajang ngagapruk ka eta orai sinuk. Jeprot jelebet garapak gerakana cepet naker teu katuturkeun ku panangalina eta orai sinuk puguh we atuh sababaraha kali teh kabeunangan huluna karasa lieur tetinggalian teh jadi ruirai ranyai teu puguh tetinggalian kulapes orai sinuk teh nepikeun ka kapiuhan eleh teter jajatean ku eta sireng ge sedangkeun anu sejena
sarua pada izin jajaten. Sabubuhan hayam diadu jeung oray anu sakitu lobana. Oray-oray nu garalak teh muncek ijiran matang tumoal hese sapira ngalawan hayam, tapi aneh ieu mah kalah oray nu ketingali kawalahan. Sabab hayam teh kebal karena peurah najan kapacok teh kuna naon, tapi sabalikna serangan hayam anu bintih jeung sisi malahan masih anu seukeut geus lobangakan korban. Oray teh loba anu ketar-ketir malah rea anu pararaeh. Atuh pihak oray loba anu malunur, malah si Kareng salah seorang hayam prajurit eta si Jaluk najan hayam kate ketinggalan maleutik, tapi manehna teh ketakna luar biasa ngaburak-balik musuh nepikeun ka eta oray teh loba anu tinggal leor kalabur teu kuat nandangan wawasena si Kareng. Puguh we atuh kisanip teh mati colok we ningali kitu mah. Itu di prajurit karaton manehna loba anu gogodeg teu nyangka eta hayam teh memang luar biasa bisa ngungkulan oray yang ting di mana cenah eta hayam teh buat jojo aya we di dinya. Lain teh nyangka euy. Lah eta hayam hebat tuh nu kate teh aduh letik ketinggali aduh jangan pelek letik tapi aduh hebat euy. Di mana atuh nya eta hayam? Untung we eta hayam urang teh katulungan. Aduh mencecak-cecak eueuh hayam. Urang teh geus jadi korban oray kana mah ya ban dipacok. Di mana nya tuh nya? Kapan sakanya dewek mah Kangjeng Adipati teh urang ngukut si Jaluk gungkul. Wah, bawa nyalain hayam biasa euy. Bisa wae teh baturna si Jaluk cek dewek mah. Hayam naon atuh nya euy kitu disebutna euy. Teh nyaho mimitina. Tuh gitu we. Alah. Tuh. Oray teh nama kadeseh euy. Hebat baturna si Jaluk teh. Bawa ya ti alam gaib euy. Datang teh pupuguh. Nya duka teuing atuh lah. Ya duka teuing. Nya duka teuing gua teh. Duh. Hebat alah. Aduh tuh. Eta bibintih jeung papacok teh aduh. Teh sieun ku peurah eta hayam teh aduh hebat euy aduh. Tuh. Eta nu kate nya euy. Geus bugu aya hayam adu mah. Mani garagah kitu eta hayam kate letik-letik aduh sarantangna hebat Cek prajurit loba anu hareraneun ku kahebatan eta hayam. Lain itu tinggali. Tiwari masih Jaluk jang hareupan wade sanca bodas euy. Buah-buah eta teh pamingpinna euy. Aya Kang pamingpinna jiga nama. Oray bodas teh pan kapan katingali mimitina datang. Gawas aya sigaran euy. Nya ratuna jiga nama. Bener we katingali. Satu tasna para prajurit oray nu kateter ku sabubuhan hayam. Atuh eta Nyi Ratu Sanca Bodas teh nangtukeun sikapna. Kagok asong cenah rek ngalawanan we ka eta si Jaluk. Leor logodor huluna teh celengeu, sungutna calawak letahna lel-elan matak pikasieun. Harita sakila teh huluna teh rek nyambar ka si Jaluk. Anu tetep tenang we teu ieu sieun. Gep atuh beheung si Jaluk teh beunang digegel. Tapi das beung si Jaluk teh teas kawas batu karang atawa besi bae. Atuh Nyi Ratu Sanca Bodas teh ngaranju kaget bari ngalepaskeun deui kegelanana narik deui huluna. Jeung karasa huntuna teh karasa linu. Kunaon sia buat ngalepaskeun deui kegelan sia? Hasok gara gegel deui euy. Tah beheung aing cek eta si Jaluk. Nyi Ratu Sanca Bodas teh nemalan ukur ngupat sajeroning hatena. Teas pisan geuning awakna teh. Kawas ngekel barang teas wae aing teh. Enya buah-buah eta teh hayam mangrupakeun jelmaan Senopati Purbangkara. Tapi keur aing kagok asong. Najan nya eta mangrupakeun Senopati Purbangkara anu geus kasohor gagah sakti mandraguna, keur aing moal make mundur.
leor orai sanca bodas teh ngaleor deui kulawit buntutna teh meulit kana beuheung eta si Jaluk. Jarek cek awak si Jaluk teh kiwari ditarik, tapi si Jaluk teh kawas anu merean we ngantep kana tindakan Nyi Ratu. Eta orai sanca bodas teh geus narik si Jaluk mah terus nama dibeulitan, maksudna mah rek dibatek we sakalikeun sapira ge cenah hayam moal teremuk awakna teh. Puringkel kulawit rakatak awak si Jaluk dibatek, tapi Nyi Ratu sanca bodas banget heran sabab laina beunang dibatek kalah ka awakna asa ringsek sabab awak si Jaluk teh tegas kawas batu karang bae teu beunang dibatek. Awakna teh teu beunang dibatek ku aing, tulang-tulangna kawas tina beusi bae. Kapaksa Nyi Ratu sanca bodas teh ngalepaskeun deui beulitannana. Polonyon kiwari mah awakna teh leupas. Ngan bae pas awak si Jaluk dileupaskeun teu kanyahoan atuh ari kiapruk garapak ceprot. Di sanca bodas teh beunang ditarajang kena pisan kana huluna. Puguh we karasana teh mata klieur, sirah asa ngubeng, bumi alam meh-mehan tibalik. Alatan tenggelan si Jaluk anu pohara rosana. Ketingali orai sanca teh huluna teh gigideug, micen kapusing letana lelan. Panonna hurung ngempur banget nafsu, amarahna geus teu kawadahan. Keur saheulaanan mah manehna teh mulihkeun heula we kaayaan can wa kamalesna rajang. Kitu deui si Jaluk kawas anu ngantep. Jiga hayang nyaho nepi ka mana kamampuan eta siluman orai. Kurang ajar Andika teh manu Jaluk. Ulah waka ngerasa unggul sia. Tarung urang tacan pungkas. Ka ulah tacan ngeturkeun pangarti nyacapkeun pangabisa deuleu. Ulah sampat kaniaya sia. Cia. Sok geura budalkeun pangabisa teh sia. Sapira orai lemah. Sia mah wujud orai sanca tapi kemampuan kawas orai koros. Nafsu gede tapi eueuh kabeguk, eueuh kemampuan deuleu. Lamun ada nyingkah sia tinggalkeun ieu karaton Kadipaten Lingga deuleu ulah kemauan ganggu ka Kangjeng Adipati sia. Puguh we atuh dicaritaan kitu mah. Eta Nyi Ratu sanca bodas teh beuki kahudang ngamarahna. Sabab caritaan si Jaluk teh kawas anu panas. Atuh beuki muncak we amarahna teh. Katingali panon orai sanca teh beuki ngempur hurung teh kung sila ting barasat kaluar cahaya beureum anu ting belesat rek ngajojok kana awak si Jaluk. Tapi oroka ya mitra kaum dangu si Jaluk teh lain lawan atah-atah ningali diserang sarupa kitu mah. Manehna teh ukur mesem we bari metakeun jangjangna. Nadah kana eta serangan barasat gerapak giapru. Plak puguh we cahaya atawa sinar beureum teh mental malikan deui kanu bogana. Busala beunang ditagis ku eta jangjang si Jaluk belesat. Kiwari mah kecepatanna kawas pasar bae. Tarik kenaker nyuruh rek ngajug-jug ka Nyi Ratu sanca bodas tapi kentak manehna teh ngagilekeun beuheungna. Huluna teh di ngaleor. Atuh eta cahaya beureum teh milepas. Neumrakeun dingding karaton. Cilegur. Dingding teh pikeun ka amburadul. Untung we anu kabeunangan teh ukur dingding benteng. Si Tarman kitu di para prajurit ting ngararenja greuwas. Kaya anu tarung teh matak soak, mata kepika keungeun, mata kepika sieunun. Aduh. Uluh. Dak reuwas euy. Si kurang ajar tah ngaruksak. Sakaraton atuh. Hayu Jaluk lawan euy. Ulah diantap nu kitu mah padaran sia. Dasar orai sanca. Salah, dasar orai sanca sia. Atuh. Jaluk, hitut. Hidup Kang, hidup. Lain hitut atuh Kang. Nyata. Aduh, keur kaweur ieu, salah. Ucap atuh maksudnya hidup Jaluk. Ayo sia lawan. Cek eta si Tarman ngabobotohan ka si Jaluk.
Sia. Aduh. Kade awas. Ulah dari keting lajona bisa cilaka. Mundur. Cek Sanip ngomong ka para prajuritna. Manehna ngilingan sabab bisi kumaha onam, sabab nu tarung teh cenah beuki rongkah. Mangga. Nika euy mundur. Mundur. Para prajurit teh cung jelengna tu melundur ka tukang ngajauhan bakalan. Inggis kabeunangan ku atawa kapesretan geutis cik uri basana mah. Sabab kateu tarung teh beuki rongkah. Ketingali harita si Jelug. Cik eta nya saca bodas teh geus aduh hareupan deui. Kiwari mah nu tarung teh tinggal duaan sabab orai-orai para prajuritna mah kitu deui hayam. Prajurit si Jelug kiwari mah geus sariricing sabab orai teh geus katingali tetereleh jajaten. Bisa diungkulan ku eta hayam prajurit si Jelug. Atuh kiwari mah nu lalajo teh fokus kana tarungna si Jelug jeung Nyi Sanca Bodas. Ketinggali Nyi Sanca Bodas teh kiwari awakna ngagedean, manehna teh geus matak ajianan. Huluna calawak letahna lelelan. Atuh si Jelug teh ningali kitu mah manehna teh teu inggis teu kimir, manehna mah tetep we ningalikeun ka eta orai anu sakitu gedena. Da geus bisa katingali awak si Jelug teh kiwari mah jadi leutik. Kawas segede manuk piit atuh di mata eta orai Sanca jelmaan Nyi Ratu Sanca Bodas mah. Tapi si Jelug teh tenang bae. Teu ringrang teu salempang. Sok sanajan musuhna kiwari geus ngagedean. Nanti kungsila eta si Jelug ge manehna teh teu eleh geleng. Gentak ngagibegkeun awakna jangelek robah wujud. Kiwari mah jadi hayam raksasa anu leuwih gede batan orai. Atuh eta orai teh kiwari katinggalina mah sagede cacing. Si Jelugna leuwih gede. Geus kitu mah eta hayam anu geus jadi sagede raksasa teh metakeun pamatukna kecok. Orai teh beunang dipacok terus awakna digegel ku pamatukna. Diangkat dipuntang banting. Puguh we eta orai Sanca Bodas teh jejeritan. Ampun-ampunan tetela cenah wawasan Senopati Purbangkara teh lain ukur beja. Berarti bener eta teh mangrupakeun Senopati Purbangkara anu gagah sakti. Ampun lepaskeun kaula Jelug. Ampun lepaskeun kaula. Tapi si Jelug teh harita teh teu ngadenge kana caritaan ucap-ucapna eta Nyi Ratu Sanca Bodas. Sia tuman deuleu dihakan ku ngaing deuleu bener we eta orai Sanca teh dicapluk ku si Jelug sakalikeun diselewegkeun. Kiwari mah eta orai teh geus aya di jero beuteung si Jelug. Nyi Ratu Sanca Bodas teh ulah kayang geus kaberok dina jero beuteung si Jelug teuing kumaha nasiuna. Buah-buah paeh atawa teuing kumaha. Atuh ari geus karuhan kitu mah musuhna bisa diungkulan. Awak si Jelug teh ngaleutikan deui. Sararean nu nyaksian ukur colohok teu kaharti ku akal. Nah, cenah si Jelug teh bisa ngagedean. Si Tarman oge nu bogana kakareun teuing ningali wawasan si Jelug saperti kitu mah. Jelug hebat euy, hebat bisa ngagedean atuh. Mani badag enjum badag atuh. Nya Kang, alah ini asa ngimpi ieu mah. Teu sangka eta si Jelug teh bisa kitu nya euy. Aduh, bisa ngagedean segede enjum badag enjum. Aduh. Heueuh atuh heueuh. Ieu teh lain ngimpi euy, cikan pipi maneh. Ku akang urang gaplok atuh. Ulah Kang. Nyeri atuh digaplok mah. Heueuh, mun kitu ge kanyataan sia. Nya bener ieu teh lain ngimpi Kang. Aduh. Hebat si Jelug teh euy. Alah. Hidup Jelug, hidup. Hidup Jelug, hidup euy, hidup. Para prajurit ge sarua surak amal-amalan. Sabab si Jelug teh geus bisa ngungkulan eta Ratu Siluman orai Sanca Bodas.
Katingali si jelug aing geus rengse mah ngungkulan eta nyimas ratusan cabodas teh manehna ngoloyong nyampeurkeun ka batur. Katingali kawas anu ngobrol ka para prajurit. Geus kitu mah hayam anu sakitu lobana teh lusles salengit teu pupugu. Itu deui oray. Prajuritna nyimas ratusan cabodas lusles ninggalkeun eta patempatan. Kan ukur si Soncang we anu ngawaskeun dadangang. Manehna teh ukur sacarita sajroning hatena ningali ratuna geus eleh teter jajaten. Malahan mah duka ting kumaha nasibna. Alah, Nyai Ratu teh eleh teter jajaten aduh. Aduh alayeng karunya teuing Gusti. Aduh. Tobat Gusti kumaha nasibna aduh. Kayak kimain kudu laporan. Bebeja ngeunaan ieu kejadian teh. Kanu jadi bapana Nyai Ratu Sancabodas. Cek si Soncang manehna teh. Rek bebeja we ka bapana Nyi Sancabodas. Nyaeta Resi Sancarekso anu geus lila ninggalkeun karajaan. Ngadon tatapa malah manggeus masrahkeun kalungguhna teh ka anu jadi anakna nyaeta Nyimas Ratu Sancabodas. Atuh si Soncang ari geus ningali bubuh kanyataan saperti kitu mah maneh teh ribut ninggalkeun wewengkon Kadipaten Lingga. Manehna ngablesat lumampah nuju ka hiji guha anu aya di leuweung Liwung Wesi barang tepi ka wewengkon leuweung Liwung Wesi. Manehna teh neangan lawang guha. Alah mana eta Resi Sancarekso tatapana teh lah ku aing kudu diteangan kayak kieu mah nyalah tapi mah jauh jiga nama mah di dieu. Atuh harita si Soncang teh maneh teh ulag ilik neangan lawang guha eta keuyeub gede teh terus we ngarayap karayap neangan guha. Ari ku diteangan mah kapanggih oge. Alah, tuh. Hanya itu jika nama guhana teh ah. Ku aing urang sampeurkeun. Cek eta si Soncang. Atuh barang ajog ka lawang guha mah regue manehna teh eureun. Teu wani asup ka jero eta guha. Sabab inggis ngaganggu kana tapana eta Resi Sancarekso. Ngan tekung silaya soratan pakatinggalan kadenge ti jero guha. Hei, Soncang, aya naon andika datang ka dieu sagala rupa jeung dititah ku saha? Kapan kaula teh keur tapa mung diganggu nah dititah ku anak kaula Nyi Sancabodas Soncang. Ngadenge ucap-ucap saperti kitu si Soncang teh kaget sabab asa wau tayalin di sorana Resi Sancarekso. Alah, aduh, tiwaseun Gusti. Nyi Ratu Sancabodas teh ngalaman cilaka seun. Kiwari teh dicangkalak ku Senopati Purbangkara nun. Sawaktu nyerang ka Kadipaten Lingga nun. Atuh ngadenge caritaan kitu. Ti jero guha teh eueuh di nu nembalan. Ngan tekung sililaya ciri manu kaluar mangrupakeun oray sanca anu kacida gedena ngan bae satengah awak nama nya kaluhurna teh kawas manusa. Papakean teh make papakean nu sarua bodas kawas resi wae. Pok eta oray sanca anu awakna kawas resi cacarita ai nah bener Soncang caritaan andika teh. Pok bejakeun ka kaula Resi Sancarekso kawas nu melang salempang kanu jadi putrina. Anu dibejakeun ku Soncang geus ngalaman cilaka geus dicangkal ku Senopati Purbangkara. Larasun laras pisan maneh mah duka kumaha nasibna Nyi Ratu teh. Alah, tobat we pokona mah. Enggak gerak tulungan, Syen. Hai.
Dah aku mah mimitina sok soncang pek bejakeun ka kaula. Ulah diding-ding kelir sindang jeung siloka. Kula teh reuas najan keur tatapa nepi ka ebat ari ngadenge kitu mah melang kanu jadian. Kumaha mimitina soncang? Mangga sieun. Kieu mimitina mah. Dedak-dak atuh si soncang teh nyaritakeun kumaha mimitina, nyaritakeun lalakona. Timiti Nyi Ratu Sanca bodas teh ngarasa kaganggu sabab di wewengkon deket karajaan teh aya jalma-jalma anu geus nyieun bendungan anu dipokalan ku Adipati Sutarman Suryadilaga Surjajaya Dilaga. Kawantu eta si Tarman alias Sutarman Jaya Dilaga dibantu ku hayam gaib anu aneh eta si jaluk mangrubakeun Senopati Purbangkara. Tek-tek eueuh nu kaliwat nepikeun ka Nyi Ratu teh nepikeun ka benduna, nepikeun ka ngayakeun tindakan ngan bae bisa diungkulan ku eta si jaluk. Malahan anu terakhir sabaktu nyerang ka karaton Nyi Ratu teh bisa diungkulan, malah kah kiwari geus bisa ditawan diasupkeun kana jero beuteung si jaluk. Atuh geus cukup ngajelaskeun si soncang teh mungkas caritanana. Tah janten kitu sieun, lalakona mah gawe sarira teh nganulungan Nyi Ratu nun. Ai kurang ajar. Si Purbangkara geus kumawani ngaganggu ka anak kaula. Ada kitu mah kudu adu hareupan jeung aing lawan eta si Purbangkara teh. Mohon mangga tuh bade kumaha ayeuna salajengna sieun. Keun aing anu bakal ngalakukeun tindakan teh mikeun nu jadi anak nepikeun ka di kitu-kitu ku si Purbangkara. Najan Senopati Gagah Sakti keur aing moal make mundur sasiku, moal make ngejat satunjang beas, leuwih hade ancur lebur. Kababatang jadi bugang tibatan ngantep nu jadi anak. Soncang, hayu ayeuna mah milu tuturkeun aing deuleu ceuk eta Resi Sancarekso. Ngajakan si Soncang pikeun ngajugjuk ka Dipaten Lingga euleuh waktosna parantos teh nyakapannya mitra. Jageula urang tuna jajar cerita si jeluk hayam gaib dugi kaji urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tong hilap di like, di komen, oge di subscribe supados channel Emang Tambih Majeng suarus Emang tetap tiasa ngahibur baraya di mana we ayana. Sukses dongeng bahasa jantenya mitra, sia tiasa janten hiburan pangbeberah ka anak-anak. Atuh mugia baraya di mana ayana aya dina kasehatan lahir sedang batin dilancarkeun sagala rupina. Atuh mang saheulana ulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.